Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra kaum dangu, urang ngadongeng deui anu mana dina waktos ayeuna Mang Guru bade mangdongengkeun neraskeun hanca carita waktos dinten kamari nyaeta anu judulna Demung Janggala. Karangan Bapak Tatang Sumarsono. Mitra kaum dangu, panginten ayeuna teh nyaeta seri anu kaopat. Mitra kaum dangu, sok sanaos ieu dongeng digerap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan ngajantenkeun hiburan panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan kumaha jujutan jujungna ieu carios. Mangga keparayun sadayana. Mitra kaum dangu sadaya, ari ku dileukeunana mah budak teh bisa katumbuh umurna. Tilu poe kaopatna manehna geus bisaeun hudang. Ngan nya kitu jiga anu baluas katenjona teh reman pisan ujug-ujug ti buburanjat siga anu tas manggih kasieun. Komo ana parang disamperkeun ku si bewos mah katenjona teh bangun anu kacida sieuneunnana. Geus bisa diajak cacarita ki budak teh. Geus ngantasan pati janjre. Hiji we karek sakejap dua kejap. Anu geus etos teh karek nyebutkeun ngaranna Bungkul. Tembal Aki Subita. Ngakukeun nya mah ngakukeun nama Mung, ngaranna teh Mung. Mung naon mung salemung gitu. Mung si bewas rada kerung. Nah, kunaon kitu Kang? Si Jangkung nanya. Cek dewek mah euy asa kurang pantesnya. Mung asa leuwih geunah demung euy. Nah, mani nyapirakeun pisan kana ngaran batur teh. Ngaran hasil utang itung Kang bari jeung kolotna ngabubur beureum ngabubur bodas heula. Omong si Jangkung. Ya, da ayeuna mah dewek anu jadi kolotna oge.
Cek si bewos bari edeg. Saha injung bapak nanya ya budak teh. Cek Aki Subita. Kunya injung pamuluna mah jiga lain anak bulu tanya heuy. Bogonya asa jajauhan pisan jeung rurupaan anak urang si Joban milu nyarita. Pek wae gerak anak urang mah keur harurik teh beteungna balu citrek bari buukna cerewing. Hari ieu kulit oge manis sakitu bersih, buukna gomplok, bulu matana carentik. Asa numpang pisan mun dibandingkeun jeung bebegetan si Akang mah, omong si Jangkung bari nyerengeh. Siana si laing bet jadi ngagoreng rupa dewek oi. Si bewos gancang nambalang bari ngahehe. Jeung si Nyai Ijo sok rajin jaekeun cacarita raja Lila cek apan lindeknya oge ka manehnya. Omong si Nini bari nolol ti lawang dapur. Anu ngurus apa-poe oge pan si Nyai da kami mah teu ari balas naheuran lahang. Tadi oge isuk-isuk daekeun dahar segut teh peda dicungkulan ku si Nyai katenjona mah geus mimiti maju ka Mamayu. Syukur atuh cek si bewos. Mana si Nyaina ayeuna? Keur ngisi kan tuh kalebak. Tembal si Nini. Tuh geuning geus balik deui. Ijo ka dieu ye. Kang bewos nyalukan. Bus ka jero dapur. Anak saha cenah Nyai budak teh ngakukeun nya ka Nyai. Si Nini nanya deui. Nyebutkan nama ti dayeuh bapana teh ngaranna teh Suranangga, pangkatna senapati cenah. Tembalna bari ngeurihkeun beas meunang ngisikan kana aseupan. Gen saengna dikana hawukeun. Suranangga. Si bewos kerung. Asa tacan kungsi ngadenge. Sugan Aki apal saha eta teh? Da juga teuing atuh. Terus kumaha cenah Nyai? Cenah mah manehna teh dibawa ngalolos ku pangasuhna lantaran dayeuh diranjah musuh ngan parang di satengahing jalan manehna ti gujubar ka walungan. Si Jangkung gogodeg. Halus wae, omong si Joban. Halus kumaha ari si laing Joban? Halus budak-budak geus pinter ngawadul. Tembal si Joban bari nyerengeh. Akang percaya kana caritaan anak. Ya aing mah euy percaya teu percaya. Ari percayana eta lebah nenjo pamuluna. Apaan cek si laing oge taya sari-sari anak bulu taneuh. Ari teu percayana bet piraku pangasuhna talobeh tepi ka manehna ragrag walungan. Ari perkara di dayeuh aya ririweuhan mah dawek oge kungsi ngadenge ti anu tas baralik ti ditu. Tembal si bewos. Ari pangna ragrag ka walungan kumaha cenah Nyai? Si Jangkung nanya ka pamajikanana. Tah lebah dia asa pamoholanna teh. Tembalna bari barabat didongengkeun lalampahan eta budak waktu aksruk-asrukan. Teu mimiti teu manggih pameuntasan tepi ka dibeberik ka sisi gawir walungan. Beki rame wae dongna teh cek si Joban. Ari keur dewek mah cek si bewos. Rek nya kitu rek lain bet mangsa bodoh teuing anu penting mah budak nadaekeun tur betaheun di imah dewek. Eta cenah manehna teh bener-bener anak menak. Nya syukur we nu aya. Sugan we atuh Kang kaparangkeun undak darajat ari ngarasanan anak menak mah, omong si Jangkung. Nya Kang, saha nu nyaho engke Akang baris jeneng jadi patih, pantas pisan Kang. Banget jemros bari mata jaleer beureum ngan hanjakalna teu bisaeun maca. Monggo sia tong hore wae
Apanya mawa milik budak teh? Apaan buktina? Penting tadi urang mau cekil dulu. Coba eta teh perbawa naon? Omong si bewos rada tegeug. Mitra kaum dangu sadaya sabot kitu di jero enggon kadenge palupuh ngareket. Lol sirahna nonghol tina lawang tapi lantaran di patengahan loba jalma budak teh ngalalep deui. Mitra kaum dangu sadaya si bewos ngojengkang lalaunan terus ngelol ka jero enggon. Yap ka dieu jalu, ngomongna. Budak teh kalah undur-unduran. Ayo ka dieu ka abah, ngomongna deui. Abah mah boga anak bebajing. Budak teh teu nembalan. Kunyi ijo gerak cinaji olah heula. Ceuk si Aki. Ido abus ka enggon, budak teh diusapan terus dituyun keluar nya daekeun. Sok diuk ngariung jiji urang jahar jalu. Tuh asanguna oge geus ngapul. Jabat tadi Aki mencit hayam. Dek diuk di juru gawena ngan tungkul. Mong ulah sieun-sieun kabeh anu aya di dieu teh balager apan basa mong palin di walungan oge ditulunganna teh ku si Abah. Mana kitu oge Abah teh bager ka emong. Ceuk Nyi Idoh maksudna mah ngajalanan ngarah budak gancang wanoheun ka anu araya di dinya. Nya mong, omong si bewos. Mun harita teu gancang dihanjatkeun ka darat, geus tangtu bakal disantok buaya. Mangkana yang dilebah dinya teh buayana galede. Harita oge Abah teh ampir-ampiran gelut jeung buaya. Basa nulungan si laeng teh euy. Mitra kaum dangu sadaya si Joban jeung si Jangkung ukur nyerengeh barang ngadenge sobatna nyarita kitu teh. Teu sakara-kara budak teh daekeun tangga terus neuteup ka anu ara. Mun mitra kaum dangu terus neuteup ka anu araya di dinya. Mongnya ho buaya. Si Jangkung nanya. Anu sok malingan hayam teh ya gening. Anu sok naraplok dina tangkal sisi walungan bari maroyan lain. Daekeun nyarita saterusna mah. Eta mah atuh bayawak mong. Buaya mah leuwih gede, kahakanan oge sato galede deui atawa manusa. Engke lamun parang ku Abah dibawa ulin ka walungan gede, gara urang tuduhkeun nya. Embung sieun Bah omongna. Ya atuh tong tika deukeutan tapi kudu tika jauhan enjona. Biasana ari isuk-isuk sok maroyan dina keusik sisi walungan. Anu matak si laing kudu milu ka Abah, ceuk si bewos. Nah ka kami make wawanian nyebut si laing. Budak teh kalah malik nanya bari neuteup. Mitra kaum dangu sadaya si bewos ngajenghok dumeh teh sangka budak teh wanieun nambalang. Atuh moal nyebut si laing ari embung mah.
pokna. Oh, abah rek nyebut demung. Baiknya abah nyebut demung. Mung ngaran kami mah lain demung. Nempas deui. Atuh mung. Si bewos ngelehan. Matak mung kudu milu ka abahnya. Budak teh gideg. Abah rek dibere anak bajing teh ya. Geus lindek. Geus lindek teh. Cek si bewos. Embung bajing mah bah ah. Hayang naon atuh? Hayang titimplik bah. Tembalna. Keun manuk titimplik oge ku abah rek dipangalakeun. Kurungna urang nyieun sing alus. Babari ieu ngara titimplik mah di Tegal Pangangonan oge loba saha loba sayangna. Urang neangan anakna we anu geus tepakan kundang. Embung anak nama bah ah hayang anu geus bisaeun baceo. Gampang anu geus bisaeun baceo oge ku abah rek dipangalakeun. Babarilah ngalana oge make leget teureub. Malah sakalian urang bari mikat cangkurileung. Mung resep teu kana cangkurileung. Resep bah resep. Tembalna. Manuk haur oge resep deui bah. Tah manuk haur oge ku abah rek dipangalakeun. Pokona hayang manuk naon wae oge janji aya. Sok hayang naon deui. Kasintu hayang teu. Embung bah ah kasintu mah giras tara benang dicoo. Heueuh ketangnya bener kasintu mah giras. Ngomong si bewos. Jadi engke teh urang ngala titimplik. Terus manuk haur jeung cangkurileungnya. Bajing oge hayang kita baahnya. Aya kitu bah bajing. Nya geus aya tuh bajing mah. Si bewos ngarasa bunga. Si Joban nyerengeh terus ngaharewos ka si Jangkung. Maneh bakal ditangala anak bajing geraku si Akang kung. Si Jangkung seuri bari unggut-unggutan. Tah ayeuna mah sing segut daharna ngarajag-jag apan rek milu ka abah. Jauh kitu bah. Jauh, tapi moal capek ieu da. Nah rek kana kuda inditna teh bah kitu. Wah, nya moal atuh. Tapi mung rek digandong ku abah. Lamun geus capek mah. Ari engke bakal ngalewat ka dayeuh moal bah. Nya moal. Lah rek naon gitu make nanyakeun ngalewat ka dayeuh sagala. Bah rek nyimpang heula ka Sri Manganti bisi bapak kami keur araya di dinya bah. Naon euy Sri Manganti teh? Si Joban ngaharewos ka bari nyiku ka si Jangkung. Toing atuh.
Lain gitu tempat sintir mah atawa buah-buah pengereban rongeng. Monggo gandeng sia. Mitra kaum dangu sadaya gitu obrolan anu lumangsung di imahna Aki Subita akhirna Surapamungkas mung tea jadi daekeun milu ka si Bewos atuh si Bewos kacidak bungahna manehna kusabab teu boga budak kabeneran ieu aya budak panimu nya ataun pisan ku manehna aya niatan rek dikukut. Mitra kaum dangu rupina waktosna parantos seep insyaallah dinten enjing ieu dongeng anu judulna Demung Janggala karangan Bapak Tatang Sumarsono urang lajengkeun deui tong hilap ka mitra kaum dangu channel YouTube Mang Guru Ruswana anu ngadangukeun ieu dongeng anu mika resep dongeng anu mika cinta dongeng diantos pangrojongna kumang rupi like komen atanapi subscribe ka channel dongeng Mang Guru Ruswana diantos mitra kaum dangunya diantos pisan ku Mang Guru rupina ti Mang Guru mung sakitu heula amit mungkur amit mundur billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mios.